Kayak gitu wae hirup teh. Hayo, teh PKPW. Tapi omongan. Usil wae hirup teh tuh. Mau orang kan pengangguran naon deui atuh mun teu main game. Mah, ada rokok atuh. Manya minta kanu pengangguran rokok. Cak aing teu loba sirik hirup mah. Meuli ya. Anjing. Aku cokor deh, kesopanan pisan. Cokor naon? Bebas rokok naon lah penting udud. Saya tuh bisa wae. Ya, si kuya karena mana dasar orang susah. Naon Simon, kurang tiga kerneangan unur-unur. Beneran. Minta rokok tuh buru-buru. Udud, milu jeung urang. Nu bener. Bener. Oke. Gas, mon. Ayo tuh buru. Balik atuh mete diuk teh. Tuh kan, lewat itu loba begal. Lewat itu ditutup. Sepikir mon atuh. Kayak anu ngaliwat kita dong. Cil, ada Cil. Tuh ngaliwat teh kudu mayar pajak. Atuh. Ada bentar kok. Buru atuh. Bentar rokok. Yang digebukan mah teh. Jatuh aing tiki kerja. Ya, tinggal lumayan. Teh ka mana? Ai maneh boga kawani baik deui. Lain. Mau? So jalan. Riwo. A few moments later. Yo mak. Mana yang anak mah? Kan hari emak teu parunggu jual makan-makan. Mana majak ieu anak mah bener teu? Henteu, tadi mah minta rokok unggul buat batang. Rokok mana mau berapa dipajak 500.000. Wah, fitnah anjir sia teh mah.